Berenang di Cipanas disarisi bae karena caina puanas. Nah jadi carita apa ieu aing diajak ka Cipanas atuh heueuh dak he berenang teh di cai panas beneran eta mah caina panas. Tah di dieu ge aing OTW-na jeung ibu bos heueuh dak lain sasaha tapi berasa dulur teh nya heueuh klub bae teh lelempangan jeung keluarga ieu mah sari lain batur. Jakadang pan urang lamun OTW lain jeung keluarga mah nya heueuh sok rasa canggung teh tapi ieu mah atuh oke-oke bae si ka mamana ge alhamdulillah nyaman teh nyaman beh tuh di dieu geus datang dak ieu ka tempat nanya kolam renang Cipanas. Atuh heueuh dak padahal mah jauh ti Cimayang ka Cipanas ngeun bae pan nya berhubung anak aing arateul teh nya jeung aing ge sok arateul teh atuh boa mah ieu diasupkeun kana cai panas ngeunaheun. Tah bisa dideuleuh nya di dieu ge disarisi bae soalna emang caina dak sari ngaleoban maneh teh ya. Tapi na aing mah di dieu memberanikan diri tah di dieu aing mulai asup dak he nya ngasupkeun awak atuh ngajajal buana mah dak ieu kuman-kuman dina awak terhempas ai ku panas-panas teuing mah. Tapi bagi aing mah nya jelema sieun ka cai tiis heuh dak ngeunaheun bae ieu mah anu panas heuh dak aing mah soalna rada sieun teh ka cai tiis seringna mah aing mandi ge sok ku cai haneut bae. Tah di dieu ge ulah kebel-kebel sieun molodok dak lanjut heueuh ngakan mie heula soalna rada lumayan lapar teh lapar.